salin wujud kaula ulah dek disalinan nya dek disalinan ganti baju wayahna pereumkeun panormal deh saya mangga ieu Astra Jingga ngadak-ngadak gugah deui salirana alah ya makhluk naon ya manusia ulah dupi salira teh saha ulah ngenalkeun ngaran kaula naga baruna nya kaula pisan nu ngageugeuh di lautan naon saha ngaran maneh teh upami dipercanten mah sim kuring teh pun cepotea ulah Astra Jingga lara di mana asal di kampung Tumaritis sumuhun di negara Amarta di puseur daya negara Amarta oh gitu Tumaritis mah atuh padumukan Bapak Semar nah apaleunya naga bapak aing teh buat diculik ka dieu meureun buat dibawa ka dieu eta teh leres padumukan Bapak Semar sumuhun pun Bapak pisan teh we ieu naga baruna kaget barang ngadangu Astra Jingga putrana Semar Badranaya naon anu jadi lantaran maneh aya di dieu sumuhun ulah sim kuring teh aya nu maehan anu implik-implik namanya we cenah da sim kuring teh ngimpen tadi nama ngimpen nya ngimpi patepung jeung awewe meuni geulis teh meuni camperni nya kaula nya abdi teh di piwarang ieu piwarang nuturkeun jeung tah dirinya mah duka we abdi jolepeng we lamun kitu carana maneh kudu nyieun pembalasan kumaha ulah malas mati maneh ieu mah lain urusan balas dendam tapi urusan harga diri sumuhun ulah dah kumaha wayahna maneh kudu ngayakeun tindakan ka nyaeta ka nagara Karangkancana kumaha cara sareng katangtosana ulah maneh deuk di salin wujud kaula ulah dek disalinan nya dek disalinan ganti baju wayahna pereumkeun panormal deh saya mangga ieu Prabu Naga Baruna lajeng nyeta ngarobih wujud Astra Jingga jadi satria nu kasep ngalempereng koneng kayanana denira pada ngawatek aji salin busana denira pada ngawatek aji
salin busana mah. Allah. Nya we geuning kanca. Jadi rada kasep ya ai. Gitu-gitu teuing menang irwana sigananya. Nya. Wah, aya bahan. Jadi ucing ya. Jadi ucing. Ulah boga pamaksudan goreng. Ayeuna wayahna maneh kudu ngayakeun tindakan ka nagara Karangkancana. Kenah kumaha kaula teh? Wayahna maneh nyeta gempur nagara eta jeung maneh aku weh ngaran maneh teh tingaraneun maneh teh Bang Sastra Dewa. Dupi hartosna. Ai Bang teh maneh lalaki. Ai sastra teh asal tina ngaran maneh sastra jingga. Dewa da maneh mah puguh turunan dewa. Manusia terusing madu trahing. Dewa titising andana wiri trahing dewa ke manusia. Oh, gitu. Sing goreng teh anak menaknya. Ya, ayeuna mah jauh gerak gempur ka itu ka nagara itu Karangkancana. Oh, saya mangga. Wayahna ditinggalkeun ku kaula. Kanca. Aya bahan jadi ucing ya ai. Jadi kasep aya mah tingali. Omat ulah. Iya dong. Omat ulah leupeung nyuni Kang. Kanca. Urang gempur ka itu ke negara Karangkancana. Aduh, menika mulai gitu. Nya. Urang gempur ka itu, urang bari teang sidawalanya.